Lamun di Garut baheula aya seorang PNS jadi wali. Takjub. Seorang PNS di Garut, kula pemajikan orang Garut. Nyaho aya seorang PNS diangkat jadi waliullah. Kok bisa gitu Kiai? Setelah dicek kanyahoan jadi walina kumaha? Setelah 1 tahun jasadna kuburanna dipindah, beleger luar biasa. Sengit PNS. Begitu kula ngecek ke keluargana, kok masa hidupna kumaha sih seorang PNS bisa jadi hebat kieu? Ternyata sapatuna boga hiji doang sepasang, maksudnya bajuna boga 2 doang, nu ieu diseseuh, nu ieu dipake, ke nu ieu dipake, nu ieu diseseuh, dan lain-lain sebagainya. Teu boga 3, teu boga 4, 2. Selama hirupna mengabdinya untuk negara, itu pernah ngadahar duit selain daripada duit gaji. Ayat di sisi gigirnya nama teu hayang, diiming-iming ku bupati, embung jang bupati bae kula mah cukup sakieu bae. Kunaon mana ieu dibere kesempatan ya embung. Ditanya ku bupati, kunaon anjeun teu daek? Sekedar dunia gampang, tapi engke di akhirat mun ditanya ku Gusti, kula ngadahar nu lain hak kula, sedengkeun lamun eta terjadi neraka. Masya Allah, ngaleuwihan Ki Jamal tama pikiranana. Itu kiai lah.